Harti babasan pejit koresen. Ieu babasan teh ngandung seloka anu jero saumpama ditaluntik make basa jeung rasa anu endah. Dina runtuyan kecap anu ngeunteup seureuh, ieu pejit koresen teh ngandung harti ngagambarkeun kaayaan patuangan hiji manusa anu seolah-olah tara kungsi seubeuh. Terus-terusan mere totonden meredih menta eusina. Narasi ieu remen digunakeun ku karuhun urang salaku pepeling bari banyol. Nyindir secara lemes ka jalma anu tara bisa nahan nafsu amarah jeung nafsu kahayang dina urusan kadaharan. Sabenerna mah ieu babasan pejit koresen teh lain ngan saukur ngeunaan raga anu melas menta eusi, tapi ogenan ngeunaan pentingna urang ngatur duriat jeung kamaphuman hirup supaya teu kalebuh ku nafsu dunia.